Karena teh nama orang biuk ngawangkong. Jadi mah puguh ngawangkong aja orang ditolak orang ngawangkong gitu. Lain. Airana teh belah mana kemarin teh ayana. Aya kerdiuk di ditu. Kerdiuk di ditu. Cantik tuh. Wah, lumayan kok. Aduh, Pokoknya mantap lah. berarti kudu dangdan ieu mah kudu ganti setelan berarti temporan namanya. Ulah katanya ting preman. Oh, ulah. Ulah. Kudu dangdan. Heeh. Udah sing ganteng. Si ganteng. Heeh. Aduh, bener. Tapi orang tuh buka baju iya, baju paranti iya orang bajunya preman wae gitu. Da orang kan preman orangna. Aya di urang baju mah. Baju. Heeh. Baju weteh kana can mah dipake. Aduh, urang mah resepna jaket lepis gitu aya. Aya. Jaket lepis. Heeh. Jaket. Aya meureun. Aya itu teh geningan. Oh aya. Aya. Kaosna aya di urang. Oh, ngiem urang atuh berarti. Baju partai weteh kana. Aduh, tong partai atuh. Nama orang dangdan. Orang balik heula nyokot heula baju setelan biar matching itunya. Oke. Balik heula orangnya. Heeh. Heula orang lah, bahasa itu aja. Siap, kok lobok kalinya, kok aing beunang kejebakan ini. Kakak nih sia. Kawan teu ngagawean baturan. Lobok. Duh. Amang-amang itu jadi tengah ada gawean sudah gula. Jengkel kamari duit 1000. Kudu mayar liwat oge anjing. Teu pirareka kebon kudu mayar. Rese eta preman tuh. Kayang mah jadi di gaweanna. Cuman nama daratkeun. Yes. Terus aing ngagawean jelema. Woi, Bang. Hoi, Ke mana? Kumaha? Jadi itu gawean sudah gula tadi. Abang kalau saya tadi baju tadi kumaha sudah gol. juga babi. Jadi amang kali heula. Orang gawean. Di mana tempatnya? Kurang kalau mungkin tempat nanti di ditu awenan teh. Hanya. Soalnya orang atur ringkel. Salin heula ayeuna mah tau kitu nya tadi baju aduh. Ya, aweun ke imahnya. Siap. Tuh, jam di. Ih, si Amang kumaha ya jadi mah ya. Assalamualaikum. Mang. Kenapa tuh gitu nih? Makan ini. Gimana? Pertama di tukang ini. Oh, hujan nih. Di ketemu kamu. Iya gini. Baru di. Ini tuh, ini hujan. Ye, mangkuk. Loroy. Bisa kok gitu. Oh, udah. Non, ini teh. Wah, mah Jadi kieu. Pan berenang urang teh nyangkut ranang beureun teh. mana jangan lah ieu teh. Di mana? Ini urang neangan heula. Kesuane biasana sok anu liwat ke sawah. Masalah baju, lu urang senang. Heeh, kamu ikut Tinggal dengan jelemana. Oke. Alhamdulillah. Biasanya tuh kan kira keluar tadi ya. Heeh, nu ka sawah ge sok liwat ka dieu biasana mah. Kene urang tungguan heula we di dieu. Awon tanur acan euy. Ngobrol keun. Woi, Mang. Aya mah dieu. Mang. Ka dieu. Mang. Dieu. Dieu salah Mang. Aya bisnis. Mang, kunaon ieu? Kade. Tadi ge tarungan ge. Diseureuleun di dinya. Ayo non mah, kumaha ieu? Jadi kieu orang kasih gawe. Kayaknya amang baik mah. Gawean ngaduk. Naon? Itu kan jelema. Oh, maksudnya? Kan rada resiko. Oh. Resikona amang jadi awewe. Gara-gara kunaon? Oh, Pertama itu amang jadi karena baik tuh. amang jadi awewe. Heeh. Jadi karena amang teh rana. Heeh. Urang teh arek ngagawean preman sok ngajak ieu
Udah sekolah gini. Oh, di jabatan. Oh, kan orang kamari duit 1000 dipalak di dinya mesti Sudah dagul. 1000 buat dapat paksa itu lah cuman preman kurang gawean ini kalian. Ayolah. Jadi Aya teh aya bajuna bajuna gitu. Baju tiung gitu. Cuma aya. Heeh, itu gitu cukup. Oke, kurang cokot banyak. Jangan dia. Saya ngecek ke sawah men itu kamera. Oh, udah Baru parenya. Oh, mak. Naon dia lap? Enggak, abang ngomong kan lapnya. Nah, ini eta kieu gini enggak? Ieu teh baju parawan. Menang maaf dina sasampayan tetangga bieu. Dari kagawean teh nya. Coba pakai. Coba nih gadis. Masak dia ya. Ieu mang leungeunna ka mana? Oh, kemana mang eta? Pokok ada yang Besoknya aya duitan meureun. Jeung lumayan jeung kopi. ini harus bertato. Jandana bertato. Pabalik atuh bang. Oh, ieu da Uluna. tutupan di tiung, Pak. Tuh buka bulu dan timplak. Kumaha mang gelis teh? Ih, harus kuningan euy. Wih, Rek sifatan mah. di bogong lah euy. Aya arang sia sifatan. Sekarang dia ke awak mah. Nah, Di mana ayeuna ulang posisi? Jadi amang mah mungkin di dia tak. Kieu di dia. Di dia. Mungkin karena kurang kita. Oh. Ya layanan lah. Bisa ibis dipok di kieu ge Oh, itu nah. gampang eta mah Bang, kerja. Ya. Ini orangnya. Orang yang lah dia nya si tegulna. Siapa? Siapa? ayeuna amang teang si dagul ka itu. Kurang cuman di dieu. Kurang bere kode. Oke. Orang rehnya. Orang rek ngumpul tadi dia bisa tanya si dagul. Oh, kalau gede. Ada di dieu. Dua di mana nih? Di mana aja nah. Oh, ya, semuanya siap. Nek nyamper ke omong cenah merana ka urang. Urang sikut geus dangdan ieu. Jeung mah hujan. Gede deh. Aduh. Kemana? Kena jelema teh nek merana tuh. Kemana rana teh saya teh ya? Oke rana teh Gusti. Ah. Dangdan oi. Anu satu gitu mah. Orang tadi nununguan. Hujan. Orang tadi dia tadi eka hujan eka bulusan. Di mana rana tuh di mana? Siap. Siap. Beres di Orang ini siap. Dangdan. Ayo. Di mana rana? Ya, siap. Siap. Jadi ya mah jangan euy. Si dagul tuh kok jangan dagul sia. Ye berharga ton tempotina yeuna tapi perasaanna urang gede gitu. Urang disampeurkeun nya katunya. Berhasilnya. Iya, keluarganya. Orang tanya ke dinya. Siap. Adieu. Nah, Mang. Pan ayeuna posisina si dagul geus nyampurkeun amang itu. Heeh. Ayeuna ku urang temuan. Heeh, di mana orang ditinggal? Kemarin di dia tah deket motor. Ayo lah. Boleh nyumput lah. Ayo. Wah, kopi tuh. Boleh tahu itu bagaimana usum hujan ke ngopi. Nah, kena orang tinggal teh di dieu langsung fokus sudah dia lah. Pokongan kurang. Mau benar ya nyumput di dia mah benar. Niki orang kuah itu di Orang ngintip. Ayo lah masalah ngintip aja orang mah. Resep orang ngintip mah. di dia tah. Dan yang aku. Lebok sia. Lebok sih kau pagawean ku dewek. Hakan bewak. Lebok degul kadinya. Bongan sa sok pagawean di jalan dan aku dewek di gawean. Aduh, bener. Tengah wadul. Rana teh demo katinggalin nama.
Iya jangkis teh geningan bagaikan gitar Spanyol cek barudak mah geuning. Aduh cantik ya bener. Penuh beribu-ribu bintang di langit hanya dia yang bercahaya pokoknya mah cantik. Walaupun aku tidak can pernah kita ningali pamanteuna ka dieu Malik gitu tapi nana ge da kedah aya surprise gitu pasti surprise ya. Ah luas pokoknya mah sieun itu sieun kumanya mukana melebihi matahari gitu bisa serab. Aduh takut pas Malik serab kayak gitu. Cenah sok pakai kacamata cantik. Aduh bener ayu ya mah ayu ya mah tengah wadul babaturan orang iya mah walaupun manehna kurang nyari di palak tapi manehna ka urang mere aduh tersangka bener aduh alaman aliman euy gitu pokoknya mah apa bedanya Paria dengan kamu kalau Paria mah pahit kamu mah manis aduh gelis ya mah gelis mau mampu gelis ya mah aduh ayu ya mah katingalina cantik dan matakan pakai kacamata oge takut kecerahannya bersinar melebihi matahari gitu aduh cantik nah euy ya mah gelis ya mah gelis pokoknya mah gelis ya mah pokoknya mah ayu kamu mah bagaikan bintang yang berjatuh ke bumi oh nama dan bulan 14 cantik ya. Ini mah bener barudak tengah wadul ka urang ieu mah cantik bener ih pasti ini mah solehah ieu mah da I love you pokokna mah lawan pokokna mah neng sih atuh mukana ka dieu Malik kalau ningali enggak aduh ieu mah lamun cewek sok malu-malu pasti cantik ayu demoh semok gitu geningan soalnya malu-malu cantik gitu aduh neng iya beneran ada iya mah kieu mah can turun mesin iya sok mantap teh geningan soalnya orang serab sok atuh Malik ka dieu hei Malik aduh ayu iya mah soalnya alim ayo tuh Malik hei Malik ka dieu deket ya mah euy astagfirullah aduh siang ngawaraduh ka aing hei keun sak aing ke dipegat pokona mah ngawaraduh ka aing